aya lalaki kalepasan bakatku ambek sehingga nolak pamajikan ku tolak 3 sekaligus. Geus terjadi hanya kaleun da hayang balik deui otomatis na kudu make muhalil nanya ka ajengan ieu jadi tolak 3 sakumaha dina Fathul Muin sanajan amek jadi tatolakna. Nanya di keajengan iya jawab jadi tolak hiji. Sakumaha dina kitab Bidayatul Mujtahid. Sehingga bingung tah si lalaki teh mana ye nu kudu dicokot. Maka jawaban yang paling tepat untuk masalah ini sebaiknya dibawa ke pengadilan. Bawa ke pengadilan buat idam. Ketika menempuh ke pengadilan, tuluy ke pengadilan dijatuhkan tolak hiji, maka eta tah jawaban yang tepat. Sakumaha dina kitab usul fikih baik warokot asbah wanadoir aya hadis nu nyarioskeun raf'ul hakim yarfa'ul ihtilaf. Keputusan hakim, keputusan pengadilan itu jangan ngalengitkeun ihtilaf.